bendungan. Iya mah lain bendungan, naon ngaranna teh nya? Meni ararenakeun itu lauk. Bareureum. Kita mandi. Ini sih mak lainnya. Wah, enakeun adem, Bah. Loba lauk ieu nya. Alhamdulillah musim mah kamari ya musim ade kayaknya hampir 3 kintalan. 3 kintal? Oh, yang potong yang bubuk. Serius 3 kintal? Asli Solokan? Asli bala dalam film. Di Singapura Ibu. Oh, nada tangan heula nya Bu nyangke. Aluna Bima. Jadi lamun anu teu tandur, ujug-ujug milu gacong teu meunang eta nya. Ulah eta teh. Ieu mah kalah kaguyang ka dieu teh. Mana aya haramisna? Tuh kalah kagaruyang. Mana? Aya sakilo eta? Moal separapat. Ngeunah nu kitu teh nya. Mantap. Assalamualaikum. Nuju naon? Nuju gerakan, Pak? Gerakan ya, gambar tuh. Mohon sok. Ieu lembur teh meni enakeun kieu nya, Pak. Alhamdulillah, mohon atur. Iya. Berkah. Tah si Bapak ya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Punten lah ngiring amang ka dieu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Tasiknya. Tasik, wilayah Kampung naon ieu teh, A? Kampung Cimuncang itu. Kampung Cimuncang, Desa Cibanteng. Desa Cibanteng, kecamatan mana? Parung Ponteng. Kecamatan Parung Ponteng. Aduh, ekstrim jalanna euy. Nah, jumlah angkat Di dieu teh aya bendungan cenah mah ya. di bendungan Pamulang. Ieu teh Solokan naon ngaranna, A? Cilongan. Cilongan. Cilongan itu. Berarti anu terusna ka Cipatujah mah nya? Patutlah. Apa Cak? Berhenti. Aduh, jalan euy. Tuh, man bendungan. Ieu mah lain bendungan naon ngaranna teh nya? Udah. Meni ararenakeun itu lauk. Bareureum. Kita mandi. Ini sih mak lainnya. Wah, enakeun saus. Teu mekal kopi euy. Oh, Cak, naik deh Cak. Bener, Cak. Tuh, Puspahyang itu di sana tuh, Jum. mana? Tuh, di bawah gunung itu Puspahyang. Oh, gunung nu poncrot Oh, itu. itu Poncot itu tuh Puspahyang. Sebelah-belah itu nama termasuk desa Puspahyang. Berarti leganya Puspahyang. Lega. Kamari ka gunung kali itu ka Sagulung. Wah. Di ujung kona. Tuh, Cak, ini. Bendungan ya. Ya kamu enakan? Ih, mantap saung, euy. Nah, yang gedebus itu mau enggak? Ah, enakan. Kamarana itu ya. Ngalah remes. Ayo Cimol. Tuh, itu tempat tinggal ya gini punya kopi mana di. Eta imawaban yang papalidan di dia. Palidan di situ. Oh, jadi itu bebe. Ungkong haung-haung. Itu teh nyeun balong gitu teh. Ban di alti.
Ngadamel pila. Bu, nuju tandur. Ngarambet. Hoyong amang ka saung, Bu. Aya nama nuju musim ngarambet ya, Bu. Bu Ibu. Assalamualaikum. Juta landur, Bu. Aduh. Enakan ininya, Bu. Iya teh dugi ka lohor pangitnya, Bu. Oh, saberesna. Punten, Bu. Saung sawah enak. Enakeun ya makan di saung sawah teh. Abi tipus pahiang. Iya teh tandur ge saberesna gitu dugi ka asar ge dibereskeun nya, Bu. Manawi teh bedug ieu tangana. Ibu ari itu saung-saung itu kanggo naon tuh? Kanggo amang. Aya warung di ditu. Hoyong kopi em. Jantan tempat wisata ieu mah nya. Jiga nama. Ari ngarambet kieu buruhna sabaraha, Bu? 100. Tadi buruhan. Oh, henteu. Atuh eta nganak kumaha? Oh, engke gacongna gitu. Oh, uhun. Oh, lamun teu ditandur moal diajakan gacongna gitu. Oh, uhun. Di Singapura Ibu. Oh, nah tangan heula nya Bu nyangke. Jadi lamun anu teu tandur, ujug-ujug milu gacong teu meunang tanya. Ulah eta teh. Ibu cakat alun-alun Singapura. Membara ka dieu panggilnya, Bu. Ibu mangga dilajeng atunya. Sing sumanget tandurna ya. Bade meser kopi heula ka ditu. Hatur nuhun, punten diwagal. Baraya. Aya tajuk Wah, enakeun bener tuh. Di dieu mah mun usum halodo teu hariwang ku cai makmur. Pokona mah lemur ieu mah. Soalna ya irigasi. Tuh. Karena rawan itu. Wah, tergerakan juga namanya. Assalamualaikum. Nuju naon? Nuju gerakan, Pak. Mohon sok. Ya lembur teh meuni enakeun kieu nya, Pak. Tah si Bapak ya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Punten lah ngiring amang ka dieu. Mangga. Enakeun Pak di dieu. Oh, ieu teh kanggo di damel naon eta, Pak? Kanggo di damel balong gitu jangan.
Tak iya saung pangintennya. Iya saung mohon. Oh, Sama saungnya ieu na. bieu teh tos ka ditu pa tuh ningali naon? Irigasi. Di dieu mah makmur ku cai nya apa nya? Alhamdulillah jang di dia mah mamur. Lamun halodo tarik teh Tara aya wae gitu nya. Aya wae cai mah di dia mah. Aya wae saya. Enakeun gitu. Tuh balong. Tinggal biasa ngamanfaatkeun caina jang dia. Uhun ieu teh lamun ditinggali ku abi mah bisa jadi desa wisata, Pak. Amin, mun amin. Amin. Sanes wisata desa. Desa wisata. Desa wisata. Nya jadi ngahasilkeun uang. Oh. Tuh paling ditu seueur sesawungan. Enakeun bener. Aya lauk kan itu Pak solokan teh. Teu aya. Pak, namina saha bilih pepenak di jalan ya? Oh, abi Pak Mansur. Pak Mansur. Pak Mansur. Oh, uhun bade nyalonkeun kuwu cenah hadangu mah. Ah, moal jang bohong. Saur anu penunggu bendungan di ditu tuh. Oh, eta mah pur eta mah ya. Isu eta mah jang. Oh, ih betkeun wae teu naon, Pak. Ya kemuhun, tata cari kapastian mah. Didoakeun sing janten. Oh, amin, amin. Bapak Mansur. Tah. Parilih. Mang ngopi heula tuh, Mang. Oh, siap. Atos. Iya teh nuju gerakan apa kumaha ieu teh? Gerakan. Saieuna gitu. Mohon ya mah. Saridona. Saridona we di Oh, bacana teh. uhun. Ngamumule kampung sorangan gitu ya, Pak. Ya, leres. Saya Pak di dieu mah wargina. Aya di kampung mah silaturahmina sok kental keneh gini, Pak. Mohon. Saya gotong royongna. Tuh baraya nu bade dongkap ka dieu sok ya. Gajebo aya. Saya di kaki Tah. gotong royong jang ada malah teh teh. Ieu teh gotong royong. Gotong royong. Ieu teh. Bari ngopi teh ningali pemandangan teh nya, Pak. Mohon anak. Duh enakeun. Komo sawah keur harejo mah. Ieu calon kepala desa teh teh. Oh, uhun. Sok didoakeun nya, Pak. Mudah-mudahan juga Pak Kuwu edan tah. Amin. Sok sing sukses. Bapak punten di Waraga lah tuh nya. Mangga jang. Abi bade teras ka ditu. Mun mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya mah kalah kaguyang ka dieu teh. Mana aya haramisna? Tuh kalah kagaruyang. Mana? Aya sakilo ya, Tak? Moal separapat. Ngeunah nu kitu teh nya. Eis, mantap. Sedap. Ba eta basana mina. Bapak Ogi. Bapak Ogi. Abah ya. Kuncen ya. Kuncena orang dia. Kuncena bendungan. Aya nu nganterkeun kopi ya? Aya. Aya barudak di buruhan 5.000 cuman teh. Anterkeun. Mana? Iya, kopi. Kopi tuh. Eta we minta. Si Mai. Ieu sarua ieu. Bah ngopi bah. Mangga, mon. Aya cimol nya tanaon teh aya buka salah. Dua ya teh. Dua nu hiji mah jarang mulang. Nu hiji mah di pesantren tuh sekali. Di mana Hud Tasik. Tuh sekali lebaran. Ieu teh lamun caah mah meureun ditutupnya banyak ieu nya. Anu eta Gitu. ot ti payun. Kali itu Ya. yuk Sok udah dah. Beneran ya badaya ya. Sok. ka dieu heula yeuh. Tapi adik Alhamdulillah. Tah ieu teh kuncen bendungan nya. Minang sih nama gitu ditugaskeun teh. Tugas Ngurus cai. tugas di negara ngurus cai teh si Abah teh. Jadi upami cai leber mah ka dieu da pasti leber teh ditutupannya bah. Wah. Hancur banget. Itu jatuh.
Di mana nutupna, Bah? Ini darurat mah jadi muka dibuang. Oh, ieu teh pamiceunan deui nya. Ieu teh jero, Bah? Kilometeran. Kilometer. Geuning jero nya. Wanongeng di dituna. Aya laukan. Ya. Mana mah aya lauk nilem gitu. Ya di kilongan mah tuh lubang naon geus kuliah tadi. Tah, yang lauk nilem mah enakeun ini kita ya. Ngagembleu caina. Wah, ieu lamun parena keur hejo nya, Bah, sae. Jadi aya nama sawah teh hampir sami nuju Talanur panginten di mana-mananya. Kayak bulan puasaan juga nama hijau pare mah. Jadi puasa teh ya awal panen itu. Sawal. Tuh baraya bendungan tingali. Tah ieu mah irigasi. Bendungan irigasi jang sawah. Benten salang leuwih keris, ari leuwih keris mah di Ciamis Tasik kanggo ieu, Bah. Listrik eta mah. Mohon ari ieu mah kanggo bendung kanggo irigasinya, Bah nya. Pengairan sawah ieu mah. Oh, bumi teh ieu, Bah. Ieu, itu saung naon? Nangkring itu. Oh, biasa kadinya. Wah, enakeun adem, Bah. Loba lauk ieu nya. Alhamdulillah keur musim mah kamari we samusim abi kayaknya hampir kilo kintalan. 3 kintal. Oh, nangge potong ieu nangge buku. Serius 3 kintal. Asli solokan? Asli bala dalam nilem, Nilem. dalam aya saung, aya Bah, di mana lamun ieu teh nutup teh? iya. Oh, Dan itu juga ngamankeun kesolokan. upami cai naik, ieu dikahanapkeun. Oh, Tutupnya. nah, kan upami dia jalan mah dia dibuka. Nya, Itu atuh. upami halodo ieu ditutup, ieu dibukanya. Oh, Ari kakaler aya irigasi deui kan itu. tadi teh bendungan swadaya paling dulu mau nganya teh perubahan alamnya. Itu kesal di bendungan teh itu ada terbengkalai sawah. Oh, nya. Jadi anu sepanjang tahun mah nu palih dieu nya. Oh, kita nyampe ke Bantar Badak hampir 175 hektar sawah. 175 hektar. Ieu mah bendungan tos lami gini banyak. Tahun 75 Tahun 75. Ari petugas iya dapat gaji, Pak. Di pemerintah alhamdulillah aya aya anggaranna kitu nya. aya. Syukur alhamdulillah hari aya mah. Status PNS. Mantu Oh, Manawi. berulu-ulu. Ulu desa. Waduh, enakeun bener, Bah. Apalagi santai si Abah di dia. Baraya. Nu bade main ka bendungan naon hilap deui? Dewi Pamulang. Leuwi Pamulang. Tah, ieu saungna si Abah ya. Tuh. Upami bade salat aya musola itu nyobah tuh. Tuh musola tuh. Oh, enakeun dulur. Tah, musola ya. Tajuk. Wah, ieu mah khusuk mana salat ge. Upami malam masuk di dia, Bah? Di dia. Cai. Kadang musim hujan. Nungguan cai itu nya, Bah. Aduh. Capek, Bah. Cai tak? Mangga. Iya, aya rokok ya, aya rokok.
ditu ka dieu aya sakilonya.